Alhamdulillah ayeuna menang deui panggilan manggungnya. Abong teu moronyoy di panggung teh bakalan jadi sinden anu pang amburucuyna. Pan salira jangkung alit meni kuat meni jiga awak sampayan. Awak sampayan mah nya dipakean lap we disangsangan lap pantes. Da awak sampayan ngaranna ge nya. Duh geuninganan euceut teh ari geus dangdan mah ampun. Paingan atuh kamari. BJ Habibi mi kuat ngudag-ngudag ka euceut teh ampun teh nya. Beun sing horeng mah euceut teh nya. Pernah nginjem duit harita teh ka manehna teh. Sugan teh bogoheun euceut mah. Geus pan diwadaknya. Euceut teh poho deui parohoan deui kawih teh lagu teh makana geus aya nu menta. Cenah hayang lagu. Hayang laguna cenah eleke sekeng cenah kitu. Da urang pikiran heula nya pas diinget-inget teh alhamdulillah inget anu. Diantosan di pengkoran kitu pas kitu teh eleke sekeng teh. Cek abi teh kitu pokona mah abi mah siap we siap. Tah ieu kan enggeus make pondasi enggeus. Terus deui enggeus make wedak, make pukur, tinggal make bola-bola ayeuna teh rek make bola-bola tah. Euceut rek make bola-bola. Arek anu zaman ayeuna teh geuning anu dina handapeun mata. Aduh. Allah meni kuat jiga Nisa ya Allah. Aduh. Meni kuat jiga Nisa artis teh artis. Pan sok di beureman na teh dina handapeun matanya eta si Nisa naon ngaranna teh eta teh Nisa Sabroah naon. Sok ditiung teh geuning nu geulis teh geuning jiga euceut. Kunaon eta we lah. Cek kudu loba latihan kaning pohoan deui laguna parohoan. Daweung. Banggung hideung mun teu rame di dieu. Menak ti pajang. Ya Allah, suara euceut teh menika ngagelik-gelik geuninganan Gusti nih geunaheun. Cek sorangan.
mah loba aduh lagu teh loba nu alalanya ari ece mah da naon juru kawih heubeul jadi geus teu pati ararapa tuh geus kitu geus tuh kan ieu teh dibeureumman tah ieu teh tadi dibeureum-beureum ampun teh nganannya ampun ece teh geuning meni amburu cuy kieu meni mun ceuk cara buah mah teh keur gumading gumaceuy teh gini banyak yang ingin beres di bola-bola tinggal make naon ya urang mikir heula poho deui dangdanana oge nah tinggal make ieu teh cenah ceuk anak ece cenah ieu teh naon ieu teh cenah paragi dina mata cenah kitu yang sepu ece rek dipake rek dicobaan sugan bisa rek bari ngapalkeun lagu we ece mah bari dangdan teh aduh bisa geuning ece make nu kieu ku teu pira urang duaan kang tuang cikuh karedok leunca alah teuingana digejrotna cuit batu alah murag padahal mah da ayeuna mah geus eueuh coet batu teh lolobana teh coet teh semen bae lolobana teh sok karunya ari ningali tukang coet amun keur ngider teh sok berat pan teu payu-payu teu sabaraha teh hargana coet masih keneh we sok ditatawar ku ibu-ibu mah eta tukang coet karunya padahal kota geus dengdek da nanggung wae geus sengklek sabelah ngabelaan naon atuh ngabelaan pamajikan masih keneh ditawar keneh bae ku urang Cipeun deui mah eta teh ampun da karunya padahal mah eta teh jauh-jauh panet asal unggal ditanya mang ti mana mang dagang teh ti Gunung Halu cenah eulo ti Gunung Halu nananggung batu nananggung coet jeung mutu ini asa karunya ya Allah Gusti nu agung meni ieu teh jadi aya jejeberan gitu ka dieu tah kan ke bisi di jalan aya razia teh ditilang polisi bisa ngapung da aya jang-jangan tinggalkeun we motor mah teu pentingnya ke daripada ditilang mending aya jang-jangan kieu teh jiga aja ya Allah aya jang-jangan jadina teh bisa ngapung nya sabelah deui aduh ni poeur kacolok mata ece keur mata hiji-hijina teh mun kacolok pada nda eueuh garansi pangpang nama ieu teh mata teh nya pas kieu geuning dangdanan budak zaman ayeuna mah sagala make pulpen di kana matakeun bae lah sok penting mah ece pokona mah kudu jadi sinden pang boronyoina dinten ieu di perhajatanana Ceuis sareng sahanya salakina teh Ceuis teh paranda kitu Ceuis teh miraku Ceuis teh paranda beureun pan ari hajat teh kudu aya modal ari Ceuis pan maknya piraku Ceuis teu boga salakinya saha nu ngamodalanna nya teh hajatna jangan deui sabelah deui anu bisa ngapung ame teu jingjet jiga tukang coet karunya pan tukang coet mah jingjet urang mah ieu moal jingjet ece mah sae tuh ieu na oge alah dipulpenan matana tuh kan tos dipulpenan kos kieu mah aduh tinggal ngapung tuh anggeus ya Allah ece mah geus kudu make halis ece mah geus ngajelebi da alabatan tol Cipularang panjang membentang hitam ya Allah asa jadi semu ararat tadi nek ngagarona oge di dieu terus geus kitu teh tinggal dilipen bade dilipen setik gitu tadi gak bisa potong mahal soalnya kan dieu gitu ya
terbentuk keindahannya tuh kan, terbentuk. Halangan. Hmm, 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 ah, hmm. Ya Allah. Tuh, meni aduhai, aduhai. Ampun ting duir ece. Ini asa jeding teh. Heeh. Teuing ieu offset. Lipan setipna. Bari ngantosan ite rombongan acan dongkap nyamper nya. Tos ece mah. Tos geulis, tos kieu mah ece mah tinggal tinggal disanggul tapi ece mah da ayeuna mah kan tos lebet Islamnya jantan tos teu disanggul ayeuna mah ece teh di kerudung gitu di jilbab ece teh muhun ayeuna mah tos tuh kantun gitu ya Allah geuning ece teh meni geulisnya ari ari dikieukeun mah paingan atuh salaki ece teh meni nggak mau berpindah ke lain hati jeung ece cenah ngajar teh ece teh teu membosankan. Aduh ya Allah nya udah paingan atuh ieu teh meni geulis kieu ampun teh ampun ieu teh kantun ditiungan anu geulis anu guricak burino mungkin sakadap deui ge rombongan bade dara rongkap yang acara remput ngacara remput ngangge mobil ngajemputna oge meuni gaya teh nya keun paling sakadap deui ge dongkapna